Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-11 mizan hiji. Mizan cek sunda kaitan cek sarah hiji timbangan ngan hiji taya bandingan keur nimbang buku catetan. Ieu teh masih kene ngajelaskeun perkara-perkara anu gaibnya. Anu kudu ditekadkeun ayana. Walaupun gaib teu kasaksi ku urang, tapi ieu nu dibahas teh bakal kaalaman. Naon nu ka-11 mah mizan. Mizan teh timbangan amal. Mizan teh naon cenah? Timbangan amal. Jadi amal urang teh engke teh ditimbang. Loba berat amal alus atawa berat amal goreng, kita bakal gitu di akhirat nya. Buku nu tos dihisaban disodorkeun kana mizan bari nu boga nyaksian timbangan dua belahan. Tah kan buku catatan amal tadi tos dipasihkeun caritana teh engke teh. Tah saparantos buku catatan amal tos dipasihkeun, maka disodorkeun kana mizan buku catatan amal baik jeung catatan amal buruk teh ditimbang. Tuluy anu bogana nyaksian urang teh ningali buku catatan amal urang ditimbang teh ningali urang teh engke teh. Kalawan padol pangeran nu mukmin berat nu kanan, kalawan adil pangeran nu kafir berat nu lawan. Mukminin jalma-jalma nu iman ketika ditimbang amal teh bakal berat anu kanan, anu katuhu. Jadi timbangan teh aya dua ieu. Aya dua belahan, aya belahan katuhu, aya belahan kenca. Tah jalma mukmin mah nu beriman, nu beratna teh belahan katuhu amal baik. Itu kalawan padol Allah. Padol Allah teh kalawan karunia ti Gusti Allah. Benten jeung jalma kafir anu teu iman. Jalma kafir mah timbangan anu beratna teh anu belah kiri. Nyaeta loba amal gorengna. Da teu iman teh ya teu direken amal gorengna, amal hadena ogen. Da naon teh ya? Teu iman teh ya. Nu beratna kahadean baris gede kauntungan. Nu beratna kagorengan baris nanggung karugian. Sing saha jalma anu timbangan amalna berat amal hade berarti bakal menang kauntungan, bakal menang kabagjaan. Sabalikna sing saha jalma anu timbangan amalna berat amal goreng, maka bakal menang karugian, menang kacilakaan. Naudzubillahi min dzalik.